Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ila akhirih. Jamaah Jumaah rahimakumullah, langkung tipayun urang sadaya muji ka Gusti Allah diantawisna kulisan nyaeta ku ngucapkeun hamdalah. Oge urang bersyukur ka Gusti Allah kalawan kasadaran hate pikiran urang mengakui karena segala rupa limpahan nikmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boh nikmat dohiriyah urang sadaya dipasihan kekuatan fisik urang sabab urang moal bisa beraktivitas. Lamun urang ku Gusti Allah teu dipasihan tanaga, teu dipasihan daya, la haula wala quwata illa billah, urang moal bisa usik malik. Lamun ku Gusti Allah teu dipasihan daya, teu dipasihan tanaga. Nya kitu deui urang sadaya dipasihan rezeki. Nikmat anu batiniah alhamdulillah ku taufik hidayah ti Gusti Allah urang sadaya jadi jalma mukmin, jadi jalma muslim. Jamaah Jumaah rahimakumullah, khatib dina khutbah anu kahiji ieu ngaoskeun ngadugikeun dawuhan Gusti Allah nu aya dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 85. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Teu sarua darajatna munguhing Gusti Allah jalma mukmin anu cicing, anu apatis, teu berjuang dibandingkeun jeung jalma mukmin anu berjuang
jalma mukmin mujahid, jalma mukmin anu berjuang ngagunakeun hartana, ngagunakeun jiwa ragana. Fadlalallahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim alal qaidin. Gusti Allah ngaunggulkeun darajat jalma mukmin anu berjuang dibandingkeun jeung jalma mukmin anu cicing, anu apatis, teu sumanget berjuang. Diunggulkeun sababaraha darajat. Jamaah Jumat rahimakumullah, Gusti Allah meunteun kalawan ku urang oge tiasa katempo atanapi karasa. Yen jalma-jalma sanggeusna ngaku salaku mukmin, salaku muslim, aya nu saterasna cicing we apatis, teu berjuang dina agama Islam. Berjuang dina agama Islam aya berjuang di medan perang lamun memang keur musim perang, jeung aya berjuang anu lain di medan perang tapi eta oge disebut berjuang atanapi disebut jihad. Di zamana Rasulullah nuju meneng diantawisna sering berjuang jihad di medan perang kulantaran loba pihak anu ngamusuhan ka umat Islam, sehingga aya perang Badar, aya perang Uhud, aya perang Hondak. Eta jihad di medan perang jeung musimna perang di lapangan anu langsung berhadap-hadapan. Tapi lain kitu oge jalma anu berjuang memperjuangkeun agama Islam lain di medan perang, eta oge disebat mujahid. Para sahabat umumna para mujahid. Mujahid dina bahasa sejen disebat pahlawan. Mujahid atanapi pahlawan hartosna jalma anu sumangat berjuang sangkan agama Islam teh unggul jeung sangkan umat Islam teh jaya. Terasna kitu oge teras dugikeun ka urang ka bangsa Indonesia aya anu berjuang di medan perang sehingga sok disebat pahlawan. Aya kelompok pahlawan perintis kemerdekaan, nyaeta para pahlawan anu berjuang satia acan kemerdekaan. Aya para pahlawan anu berjuang di medan perang seperti Pak Cokro Aminoto. Tapi oge aya anu berjuang teu di medan perang seperti Pak Kyai Haji Ahmad Dahlan jeung sabangsana. Ieu para pejuang, para pahlawan anu pamarentah oge ngalangkungan presiden masihan gelar pahlawan boh ka Haji Umar Cokro Aminoto, boh ka Kyai Haji Ahmad Dahlan. Eta contona anu pahlawan anu sakaligus oge diberi gelar ku presiden. Tapi teu sadaya dipasihan gelar ku presiden. Pokona sing saha jalma anu berjuang dina ajaran Islam disebut mujahid. Boh perang di medan perang, boh perang lain di medan perang, tapi intina sarua ngabela agama, ngabela nagara. Nya kitu deui aya kelompok nu diurang aya pahlawan kamerdekaan anu ngabela nagara sanggeusna ieu nagara diproklamasikeun seperti Pak Budi Otomo. Nya kitu deui aya pahlawan revolusi, nyaeta pahlawan anu pernah anu dibantai ku komunis
Sabab jalma anu gede kawani tapi ngabela dina salah disebutna penjahat, sabalikna tina pahlawan. Jadi para tokoh PKI komunis eta mah para penjahat, lain para pahlawan. Gusti Allah ngaunggulkeun jalma-jalma anu berjuang. Jadi urang berupaya nyonto ka Rasulullah, nyonto ke para sahabat, boh berjuang di medan perang lamun memang geus waktuna. Ngantang tuna kiwari mah modelna geus beda. Perang geus teu pahareup-hareup di medan perang, tapi ti kajauhan. Dan memang alat perangna geus leuwih canggih tibatan pedang. Kiwari alat perangna geus make rudal balistik contona. Jadi perang ti kajauhan eta oge disebatna kital. Fadlalallahul mujahidin, Gusti Allah ngaunggulkeun. Jadi sangkan urang ku Gusti Allah diunggulkeun, urang ulah jadi umat Islam anu kelompok qaidin, anu teu daek berjuang, teu merjuangkeun diri sangkan berilmu ngantep diri tina kabodohan. Jalma anu berjuang supaya diri teh terus berilmu, ningkatkeun ilmu. Urang teu ngantep diri dina kakunoan, dina kajadulan. Urang terus nge-upgrade diri urang supaya urang terus update dina ilmu-ilmu. Urang teras neangan ilmu, lantaran neangan ilmu teu aya batasna angin dugikeun ka maotna. Jalma anu berjuang neangan ilmu eta teh kaasup mujahid. Jeung jalma anu nyadiakeun majelis ilmu, nyadiakeun masjid, nyadiakeun madrasah, nyadiakeun sakola, nyadiakeun perguruan tinggi, ta eta teh kaasupna umat Islam mujahid. Gusti Allah baris ngaunggulkeun umat Islam mujahid atanapi pahlawan dibandingkeun jeung umat Islam anu teu milu berjuang, teu daek neangan ilmu, teu daek ngabantuan miluan ngadamel masjid, ngadirikeun sakola. Tah urang terus menerus berjuang supaya agama Islam unggul jeung umat Islam terus sejahtera jaya. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha mastata'tum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah ila akhirih. Jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib dina khutbah nu kadua ngaoskeun ngadugikeun dauhan Gusti Allah nu aya dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100 anu tarjamahna sing saha bae jalma mukmin anu hijrah karena Allah maka bakal pinanggih tempat anu nikmat, tempat anu genah, jeung bakal ditingkatkeun rezekina, ditingkatkeun kasejahteraanana. Jamaah Jumat rahimakumullah. Salah sawios nu diajarkeun dina ajaran Islam nyaeta hijrah. Hijrah artina nyaeta pindah. Aya dua rupa. Kahiji aya hijrah tempat, anu kadua aya hijrah tingkah laku, hijrah kalakuan. Anu kahiji hijrah tempat. Lamun mah
cicing di hiji tempat teu bisa miara akidah, aya nu ngajak-ngajak wae kana kamusyrikan sehingga hese miara tauhid, ngamalkeun ajaran Islam terus-terusan diganggu sehingga teu bisa ngamalkeun ajaran Islam. Lamun kondisi di lemur geus kitu maka diparentahkeun hijrah. Jalma anu hijrah tempat bakal pinangih jeung tempat anu leuwih nikmat. Dicontohan ku Nabi Muhammad jeung para sahabat nalika di Mekah geus teu kondusif, Nabi Muhammad ngalaksanakeun salat bahkan pernah dianiaya, dicekek ku Abu Lahab. Nya kitu deui loba para sahabat anu dianiaya kulantaran ngamalkeun ajaran Islam. Maka kulantaran geus teu kondusif pindah ka tempat. Alhamdulillah pinangih jeung tempat anu ngaranna Yasrib, nu saterasna disebut Madinah. Eta tempat langkung subur makmur, tibatan disebut di Makkah. Nya kitu deui nu disebat hijrah teh hijrah kalakuan, anu asalna kalakuan teh dina akidah musyrikin, dina kalakuan jahat. Pernah contona dina sejarah dina hadis dicaritakeun Umar bin Khattab asalna jalma anu jahat, jalma preman anu kacida pisan, tong boroning batur, anak sorangan oge, di ruang kerepes bakat ku sadis-sadisna, ku jahat-jahatna. Maka Umar bin Khattab hijrah kalakuan, tina jadi jalma musyrikin, jalma kafir, tuluy jadi jalma mukmin anu soleh, sehingga ku umat diangkat jadi khalifah. Nah, urang oge seperti kitu, urang terus ningkatkeun kayaan urang, tingkah laku urang, tina asalna kurang alus, komo lamun salah maka ditingkatkeun kana kaayaan anu alus anu soleh, ta eta teh hijrah. Maka jaminan ti Gusti Allah jalma anu hijrah boh hijrah tempat atanapi hijrah kalakuan, maka bakal pinangih jeung tempat imah anu genah, anu nyaman cicing di imah betah, jeung bakal rizki ditingkatkeun beuki sejahtera. Ta ieu petunjuk-petunjuk ti Gusti Allah murogomang katsira wasaah, bakal meunang riweud, bakal meunang hadiah, nyaeta tempat anu genah di cicinganana, kalawan oge rizki ditingkatkeun, kasejahteraan ditingkatkeun. Jamaah Jumaah rahimakumullah, sakitu didugikeun ku hatib di kesempatan terakhir urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang salawasna bisa istiqomah dina jalan hirup anu benar. Mudah-mudahan urang sadaya diberkahkeun kahirupan di dunia di akhirat, dijauhkeun tina pirang-pirang musibah, jauhkeun tina pirang-pirang balai, sarta ditulungan ku Gusti Allah tina pirang-pirang kasusah, tina pirang-pirang kararepet. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.